Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadayana dimana we ayana sebangsa dan setanah air wilujeng wayah kiwari ngopila. Tah urang deh kunaon sih kudu make ikat kos kieu nya. Artinya diikat lain dukun, diikat lain jawara, diikat lain gaya, tapi musti tur ngabumule tali paranti budaya orang kalian hade sabab martabat hiji bangsa bisa diukur di budaya. Nah gitunya. Nah tinu ikat sigi opat dijieun jadi sigi tilu nu opat mana na eta sedulur papat kalimat pancer nu opat mancerkan hiji sedulur papat kalimat tunggal manunggal diri jeung taneuhna manunggal diri jeung anginna manunggal diri jeung caina manunggal diri jeung panon poe. Nah kitu para wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.